Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kena, aya di langit aing. Di langit sabaraha langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha. Goblok nyabu mah kos kitu tolol. Saya kapanggih jeung saha? Waduh, kapanggih jeung Gusti Allah. Tolol teh coba. Nu jamu mah blon. Nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena, ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa kalangit. Ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buroknya na asa naik burok. Aing geung Jibril naik burok ya. Jibril urang mana bojong. Tolol taruh jabu. Masih keneh terusan ayat nu kamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa syuk geraka ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung gerak ulah di dari bae ribet. Hayu geura berangkat berat. Mana pimpinan kapilah namana ieu? Itu ayat. Hayu gara-gara benderana geura berangkat. Hayu geus berangkat kabeh ka sorga. Masyaallah. Dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah. Berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut-penganut. Dilanjutkan ku para kitu aulia-aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Berikut pengikut na berangkat ke surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus sholihat tuluy kebelah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus wah cenah aing adena geus jarah. Bageula sia geus. Wah berarti aing dangan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teu salat. Sia bisa teu salat kitu aing mah jarah ge neangan peperet. Sugan bae aya sakorsi. Kama lain zarah tanu kasih dagang melalui zarah, dagang melalui umroh, dagang melalui haji, dagang tama kos itu, haji ulah, sanung ulah, pana tu cenah kitu amat, aing mah kitu bae da, dia tak kudu kubatu masalah geus pokona, tama dagang, tama ngantak bala langkrut, boga pondoknya na, aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok. Sebab niat naga lain dek ngaluhurkeun agama dagang kabehan henteu aya hiji dua nu bebeneran pula ye dek ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan bisi salah toapna bisi salah engke saina jeung sajabana kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya. Oh tu teu nanaon geus kos kitu mah niatna karena Allah. Masalah tabakos itu mah ngaji kene. Aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina. Tah, asal geus pi bae dagang ngaran. Asal geus pi bae dagang ngaran. Ulah nanya-nanyakeun ka situ geus pokona bae ieu mah karunya ka masyarakat bisi teh jahun ketoap batur maka kenca nyana ka katuhu. Tabrakan kan. Sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah ti barwah ka dibabalik jadina. Bisi kos kitu doang. Besi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nya nama asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng besi kitu doang tak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaranna dah sik malaikat antil kumul jannatu surga. Wahai jelema nu iman tur amal soleh berangkat surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui
ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh uristumuha dua urang boga tempat deui masyaallah bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas waduh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana gugulingan di susu widadari urang halo Gusti Allah masyaallah kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga ahli neraka geus cicing di neraka geus masing-masing tempatna kuari mah malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh doh geus minahin jasa pokona urang di sorga kuari mah urang sorga geus cicing di sorga urang neraka geus cicing di neraka maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka wanada ashabul jannati ashaban nar ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh nating ku haramat samiliar jelema hoi ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangang ceuli di dinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama ajam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubilalil jami maka tusiat maknana tengke di warna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong boh sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng teh aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamaah ashaban nar aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui aya jelema ka sorga ku ari kapanggih jeung ahli neraka babaturanana Tedi sia di neraka aing di neraka Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia koe di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut ya tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka kok di neraka iya kenapa kau neraka ya nggak iman waduh kok aduh di neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atawa Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush
engkekan Gus Dur ka sorga, Clinton ka neraka, George Bush ka neraka, jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada didinya. Waduh jujur. Mari teruskan aing. Emang kuna tuh bisa jing. Aduh, langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh. Ngobrol ta perorangan ngobrol. Urang ngobrol jeung sing kahut, jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si Tegwan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafir geus jelas-jelas ahli neraka. Atau babaturan orang ngejawara tadi nyabu baik keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Nyaho kaler kidulnya. Gusti nyaho naon teu nyaho naon. Kasangan. Saya keur naon? Keur aya di langit aing. Di langit sabaraha, di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha. Goblok nyabu bakos gitu tolol. Saya kapangi jeung saha? Waduh, kapangi jeung Gusti Allah. Tolol teh coba. Nu jamu mah bloon. Nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena, ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit. Ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buroknya na asa naik burok. Aing jeung Jibril naik burok ya. Jibril urang mana bojong. Tolol taruh jabu. Gele mah kecil jabu. Mantep. Tambah ku ekstasi. Dicarekan ge seurinya. Syakaron. Tolol sia kikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh. Eta jelema nyabu teh kos kadari. Di Indonesia teh pohara. Lain bae masyarakat biasa, polisi, abri nyara rabu geus teh aneh. Deui cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae. Kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing. Ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong. Kon kos nyahoeun jasa, makana gitu ge nyaho jasa. Abri nu mana mun bejakeun eta karak rahasia. Polisi mana eta karak rahasia. Lain apa polisi terang gimana bae lo. DPR ge nyabu sarua. Sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang, cak satulangan letah aja. Eta sasangeunana we atuh gue main bae aing menyaho. Sia tilok boga ka nyaho. Sepira dagang toge itu sia mah. Emang kiai osok beberangkatan gitu teu kudu beberangkatan nyaho mah. Nyaho jasa. Nyaho di mana kiai? Makana ceng. Dah ahli sorga nu geus aya di sorga, berbagai kelompok, berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngagero. Weh tadi kok ahot. Waduh, kamu di neraka ya? Iya nih. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, yang kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal saleh akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan.
mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Oh, pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Oh, di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain dah. Sebab apa? Dulu kan Kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika jawan ku bupati ka aing diondang teh yang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab, muhun jelas jasa geus kapanggih ku aing maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa adzana muazzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita, fa'adzana muazzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasa an sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah.
nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah di samping eta ngahalangan deui kanundek iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Iyalah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih bapak nih, lihat nih mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, haritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge. Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan! Dak kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya. Itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi mun cek urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan itu siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba ya. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus, sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam bae. Boro-boro eta deui, ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah, bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna, menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Ji, puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah, hidayah. Allah nu ngatur. Ya Allah, ya Rabbi. Namun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung. Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan jeung jelema anu hebat luar biasa, kaya rayanya nama, pakaian anak ge mun kuari mah puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese.
jelema mati mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus satena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seuris ya seungeun sarikeun bloon sia aing kasinggung eta teh urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarahan dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok marah duh tak budak kunaon teu nurut ka aing je titah nurut ge lain ka sia ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun nurut ka aing salah balilahan tak kiai tampiling habak teh kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain titah nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah kakula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia ge jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi jaleun titah nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kunaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang asup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces goleta seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz teh kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae kuari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nya mah deuk ngayahudikeun Islam urang na bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah kakarak dibere kreditna ge urang ngelai kakarak dibere televisi bae ge ngelai dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kablah ditu lemah teu salat ya tuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ta televisi kunaon emang sireman ganti tolol kiai aja tolol itu boloon bin tolol tegerat teh ngomong alay Yahudi atuh aing Yahudi mah Uzair atuh aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani maka ditu Yesus Kristus atuh aing mah Allah jeung Kanjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus diceritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak ayo sia geura dakwah di dieu je tolong sebangun panasna mah naam jangan di dia ngembangkan Kristen Aisyah nih sholat ingin tiap sholat ini mah orang pada yang seri Aisyah balinger kan dah ya tu pokoknya mah aing mah teu sholat ge aing kudunya ngembangkan ieu bentar ayang ngomong atuh pikiran siapa heulanan kudu sholat lah kalau mau naon sia pokona tak sebab nu kos kitu mah okos bener bae engke da tidak boleh panggil nya aku pendeta kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini, nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur kemarin telepon saya galak amat sama ngomong. Lah,
masing-masing basi agama. Masing-masing basi. Ieu negara demokrasi. Itu geus bae. Urang-urang nyana-nyana. Kok beda jeung kamari? Loba omong. Eta sih ganti mobil mana ti mana? Eta lah masalahna. Tuh kan. Ayeuna teu salat tokos kitu. Ayeuna salat lain ibadah teger mah. Ngaganggu kana salat aing. Ngaganggu kana perjalanan ibadah aing. Ieu teu beres we kajian kumaha. Eta. Urang kan kababawa ku hari. Kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu, make nu moncongom ka dieu milu, trompet milu. Urang lamun nyaho sejarahna mah sedih sebenarnya. Kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantap loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut dek ningali kebiadabanana, maka dibrondollah muslimin, tembakan. Ketika nunurut ka raja dicirian, etalah make kerucut, eta mah teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu budak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat, ini juga sama. Tembak kabeh beres. Beak kabeh. Etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari. Dipake ku anak urang, sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok. Kunaon make kopeah kos gitu? Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyaho sejarah dipake bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Oh loh, itu pamajikan orang. Milih hiji deui cenah jang di dieu, jang di dieu. Teu nyaho sejarah makana. Mun urang nyaho sejarah Inggris. Masya Allah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Cukup pakai kopeah bae, cukup pakai kopeah hideung, make kopeah haji ulah make nu moncongong kos itu. Bila perlu geus urang mah daripada kos itu make helm bae geus. Make helm ka basjid geus make helm bae geus urang mah. Kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae. Tuh, teu kebal pamajikan ada aya ka haji aya. Di masjid sing hade besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain bakal gerogol ke masjid. Nah iya alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam. Kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deuk ka mana bangun onon kitu ngaranna make samping bebas kula mah deuk mondok we deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji we sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia. Tah eta kolot wayabgunaha iwaja. Batur dek lurus ka Allah dipengkolkeun sakola. Eta ge termasuk jahanam ta kolot. Je mang wayabgunaha iwaja eta. Batur dek masantren hayang nyaho ka Allah, hayang nyaho ka Kanjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing
hayu hayang kuliah ka mana dekat Semarang dekat Kudus dekat Yogyakarta dekat Mesir hayu ku aing dibean asal sakola ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam j eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu kijan di Nopa heuy Aisyah ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadegeun Ki Uci moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadengekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam eta ih anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabghuna iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emak sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putak aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep hayang aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepangna hebat bahasa Koreana hebat tah eta nu kos kieu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajen teh teu salat pokon mamajikan sia asal modern ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam ya kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua bae di majelis ge ieu jahannam kabeh ya Allah ya Rabb ceng saya ngeluarkan motor ke mana ngaji bah ke mana Cilongok ya Allah ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji moal anggeus ku ngaji deuleu pamajikan sia tuh atuh pan sia eta keun kudu dahar kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah teresep wa yabghuna iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah pandek beuleum daripada di neraka mending ku ari bah sia masukan teman-teman wa yabghuna yatlubuna sabil iwaja nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh sok macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan sagala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bedakeun geus teu kudu muludan wa yabghuna iwaja jahannam tah budak jahannam usir habak jangan kos gitu ya brak usir diusir beneran wa yabghuna iwaja nu loba jasa ieu
nu wayabguna ieu wajahna nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan jadi apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah dengan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang ya Allah ieu wayabgunaha iwaja ya Allah ya Rabbi neng ieu kakak kieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung nah ieu mah kakak mandek adil saadil-adilna pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki ger terutama aya janda-janda aya yatim mah tak karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim kan aya mere langsung ka yatim mah kan teu bagus aya kitu mah kan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus yatim mulai geus ceuli aya galedeg dadedor ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu wayabgunaha iwaja tuh siapa emang hayang meureun Masya Allah tapi pamajikan ngasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah dosa kieu mah geus leuwih ti teger atuh kendaraan dia hampir teu kapake duit jaloba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum 2 Kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakak engke berat ka ditu kula engke teu digilir-gilir eta siap teu ka neraka jahanam beh tungtung nama tol adena cek awewe emang sia mah yang kitu bae dasarna sia mah bung wayabgunaha iwaja udah loba jasa ya mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun nu deuk pesantren dipengkolkeun sakola walaupun nu deuk kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wayabgunaha iwaja iyalah jelema anu zalim di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan-aturan gitu ham nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah urang deuk ka Kangjeng Rasulullah mampu lain mampu deui lain lalagan tapi kan dihalangan lah usaha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona malah nah ieu pemerintah urang teh wayabgunaha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wayabgunaha iwaja polisi